3, 2, 1, let's go. Iya. Aing gedengan sehat. Aing di RT UMKM. Oh, nu bulan kemarin ada urang mah meunang. Ceu. Aing centunya. Teuing atuh. Ai saya menang sabaraha. Meunang salama 1.500.000 beas we. Dasar kilo. 50 kilo. Oh, si teh aing teh. Aran aja teh teu daftar gerak. Meunang urang mah ceu. Asli meunang. Oh, gara-gara ieu kitu Ah, cehat. jiga nama. Ada ieu mah teu ngaruh aja. Teu ngapa dibuka, apa panggil di cehat kudu dipake. Sombong. Apa kitu mah teu Rek dipake. sambung ka ieu ieu teh. Oh, cehat. Ieu nu ka ieu ieu teh. Ieu. Ieu kumaha nu yang kan? Aceh menang gimana eta. Nya di desa atuh. Asik cing menang sarua. Sarua meunang kabeh meunang. Kan aya tim datang. Cuma enok menang. Mareunang sarua. Jauh, gua tuh menang. Coba atuh tanyakeun ka PT. Si Eta di mana cenah? Iya, ini PT nanti dia. Ngobrol lah tadi Pak. Sok kali dia. Sok. Mah, asik mana? Balik ke mana RT eta? Di kantor Kayak mana RT apa ukur gitu? Jeung asa aneh masa teh. Samilan bagaimana? Ieu usia kuat batu ali RT. Wah. Ayo cerek nanya, ayo UMKM menang sabaraha? Oh atas kata. Atos di mana bengok mana? Wah, naon nama kabagian teh? Si Enok sia teh mana Kabagian, ngaruh anu Kabagian atuh, kabagian. Ayo jeung teu meunang. Kadata tuh sih. Teuing tah. Katingal eta teh bengok itu hari tah. Harap deh saya. Cek Catherine. Cek Catherine. Oh, Catherine mah dia cek mau gitu. Makana kubu bengok ku RT teh data. Padinya teh cek Catherine paling hareup imah teh. Nah anu tukang kabagian teh bengok si aing hareup teh kabagian. Kesilamean. Anehan tuh bang. Cek Catherine Yolana apa di dinya teh. Wah, di lau. Teh, pena beunghar meureun mata ke kabagian teh. Oh, jika nama. Kan eta Tengah mah. usia RT emas aja UMKM dan negara oge mau nyahoun anu beunghar kabere. Bokot mabongok aing ngantri ning anu beunghar di PR deuleu emas reuteum tapi ngiluh MKM. Nari aing di ditu nah ieu apelanan gara-gara kitu kadata. Eta mah da UMKM mah khusus kami Karena teu mampu. mampu. Berarti kabagian teh mampu. Mabongok. Cehat. Deuleu lamun ngantri dengan sok aya embeng eta ku cehat deuleu anu make mobil anu emasna sakieu leuwih teu eceun nah meunang UMKM. Palsu. Pirama eceun ati dieu sakieu hungkul ngomong paet bongok ente uruskeun siap mana ente mah nya urang teu meunang. Wah. Eta mas asli aing semprot. Tak RT abuan. Nah, lamun DPR kieu bocil diri. Lancet. Wes piteng. Besok se RT tanyakeun daftar. Nah, but anu CEH Catherine Walana butuh bisa hapus. Ah, iya Catherine Yolana mah aya bikin. Eueuh, datana eueuh, nata deui. Aya bikin. Eueuh, datana nata deui. Eueuh, berarti Kenapa berarti cenah? kan di data teh mah. Ceu Mamat nomor 2, Ceu Ucu katilu, Ma Entok kaopat. Nah, aing teh kasebut. Ya berarti tekan daftar di dinya mah.
pan ka pamajikan maneh kamari teh ece teh ngomong nih omah pangabuskeun MKM ece piramenta saen tuh Saem atuh di mana atuh Patung dana masa oge maraha. nasara 1,5 juta ya saem Ieu sage nyawa oma dibere. Nyawa oma dibere. bere atuh di pemerintah ece segan teh atuh ngajual ieu oge bisa genepeun meureunnya Nyawa atuh. oh aya Kabagean. aya jelema beunghar masuk ka bere meureun kitu nya nya tarik jadi 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 kumaha atuh ayeuna ece ieu ayeuna kan gawe selain RT gawe naon ayeuna teh kalau dukun jual batu ali orang mah oh iya ya batu kerenganju ke warung di kuat ka era ya ganteng ini menyiksaku ku iya kan batu Anu ieu penasaran nu ieu ya. baik kade batu aduh ke awewe mana kara kawewe mah iya RT make batu awewe segede-gede pamajikan. put RT wae nepi ka kiwari ngaduda ya kan tepayo make batu Papai-payon ka ayeuna. jadi kumaha RT rek dipangdaftarkeun UMKM ceun teu ya moal bisa tuh yang saem mah Geus kalewat bari nanti. mantap bae ka itu mah naon sih teh gunana apa panggil RT kieu Enak. RT sialan ingatan motor Nah, mana iya. Untung sama oge. Yuk balik lieur. nah RT teu hurung Ah bawa.